Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Indria Rizky Nurdiani ti kelas 10 IPS 2. Di dieu abdi bade nyaritakeun salah sahiji carita babad nyaeta Kean Santang. Kean Santang teh putra Prabu Siliwangi anu katelah gagah tur sakti. Di Pajajaran malahan di Pulau Jawa teu aya hiji oge jalma anu bisa nandingan kasaktena. Dina hiji waktu Kean Santang ngadeuheus ka Ramana unjukan dirina hayang tarung jeung hayang ningali getih sorangan, tapi teu aya anu bisa nandingan. Ngadangu kasauran putrana kitu, Prabu Siliwangi nyauran para ahli nujum di kerajaan menta bongbolongan sugan aya jalma anu bisa nandingan kasakten Kean Santang. Efek teh kabehanana teu aya anu nembal. Ngan teu lila ujug-ujug aya aki-aki anu nyamperkeun ka Kanjeng Prabu nu nyarios yen aya anu bisa nandingan kasakten putrana, nyaeta jalma nu tinggalna jauh di nagri Mekkah nu namina Bagenda Ali. Ngan aneh pisan samemeh ngajawab eta aki-aki. Aki-aki eta teh leungit duka ka mana. Hiji waktu Kean Santang pametan ka Ramana Prabu Siliwangi rek ka nagri Mekkah, rek nepungan Bagenda Ali. Sanggeus diwidian ku Ramana, anjeunna angkat ti Pajajaran. Barang nepi ka nagri Mekkah, Kean Santang patepung jeung aki-aki anu keur ngiuhan handapeun tangkal korma. Pok Kean Santang nanya, "Ki, cing tuduhkeun di mana ayana Bagenda Ali teh?" Eta aki-aki ukur melong. "Saha ujang teh?" Pokna Malik nanya. "Kaula teh Kean Santang ti Pulau Jawa nu bade tepang jeung Bagenda Ali. Cenah anjeunna teh jalma sakti, kaula hayang ngadu jajaten." Kitu yu atuh tuturkeun aki, ceuk aki eta teh. Tapi kakarak oge sababaraha lengkah aki-aki eta teh nyarita itek aki ketinggaleun, sik pang nyokotkeun ujang. Kean Santang geuwat balik deui, maksud rek mang nyokotkeun itek. Ari itek si aki teh nancep deket tangkal korma. Barang eta itek dicabut, karasa beut pageuh. Kean Santang nyabut deui beuki bedas angger bae teu kacabut. Kean Santang mapatkeun ajian nyabut deui eta itek sataker tenaga. Aneh pisan lain itek anu kacabut, tapi kakah sukuna anu ambles kana taneuh. Kitu we jeung kitu bae. Unggal manehna nyabut, sukuna beuki mebes. Manehna mimiti boga curiga aki-aki nu boga eta itek teh lain jalma samanea. Keur kitu aki-aki teh geus aya gigireun. "Saha saenyana andika teh, Ki?" ceuk Kean Santang. Si aki ukur seuri ditanya kitu teh. Efek teh si aki eta Bagenda Ali. Jadina Kean Santang hoyong berguru ka Bagenda Ali, tapi cek Bagenda Ali ngagaduhan syarat. Anjeunna kedah lebet Islam sareng ngucapkeun syahadat heula. Sanggeus ngarasa cukup ngalap elmu, Kean Santang pamitan hayang mulang deui ka nagrina nyaeta Pajajaran. Ku Bagenda Ali diwidian dibere pancen Kean Santang kudu nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa. Aya 2 barang anu dititipkeun kana Kean Santang nyaeta tasbeh jeung Al-Qur'an. Kean Santang mulang deui ka Pajajaran nyebarkeun agama Islam. Teu saeutik rakyat Pajajaran anu tuluy ngagem agama Islam. Tapi Ramana Prabu Siliwangi teu kersaeun ngagem agama Islam teh. Dibarengan ku sawatara prajuritna, Prabu Siliwangi ninggalkeun keraton ngungsi ka hiji tempat di Garut. Ceuk sakaoli dinya, anjeunna ngaleungit tanpa wujud, ari para prajuritna minda rupa jadi maung. Cekap sakitu nu bade abdi haturkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.